Video ini disponsori oleh Kopi Hitam Tak Bermerek. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Subscribe dong, subscribe. Selamat menonton dan selamat menikmati video ini. Duh, ya. Kebun lega, panen yang sewaktuna ya nah ya. Tapi yang bingung, no gawe eueuh nya. Aduh, aing mah lieur. Jangan no gawe atuh. Heeh. Jangan no gawe ka ditu. Bisa teu? Ih, kalanyang seurikeun pan aing mah. Asa liar tuh jadi nama teh kieu tuh. Aduh, jadi liar tuh. Aduh. Coba orang nangan lanu gawe ah. Ngilu mah. Duh, aing mah ya yang pegawaian kemana ya aing ya? Di pabrik dipecat. Kemana aing yang pegawaian ya aing bingung aing mah. Duh, apa aing yang kemana ya? Aduh, sugan dah kadi ke kebon bating aya ah. Aduh, balik perantau teh kieu-kieu keneh ya. Pusing orang euy. Kemana ya bingung dia yang di mana ya. Marantau biak terpubur duitna euy. Pusing di kebon sanya ya nya. Lumayan ya mun diborongkeun ya. Bae duit tuh. Anu gawean heula tapi aing mana geun aya nu gawe. Wah, asal bau itu siga-siga Mang Bobi itu tuh. Ah, wae sampurkeun ah beuting aing dibere pegawaian. Soalnya mainnya balik merantau tah. Ah, wae teh sampurkeun ah. Mang, Saya sia. Saya. Oke, jangan atas balik merantau. atuh Ya. Mas Perantau. Kebon abang lain yuk. Kebun urang ieu mah tuh luas tuh lega Ade sukses euy. Alhamdulillah. Sukses aya nama. Alhamdulillah, Bobi. Kem, alhamdulillah. Tuh, enak geus beli kebon orang di dia tuh. Geblek. Foto tuh. Kebon ayo. Saya kenal tuh dia agnon kan dia. Anggur orang dipecat di pabrik orang ketemu ke pegawaian. Pabrik Iya, ka jeleutik nah, anu temen ge saya daek mung bisa kulit jeung urang dia. Oh, dah ka tuh. Tuh kebon ke pangorikeun kebon atau ngalah naon ke dah. Lu mana kebona? Di itu tuh belah ditu tuh. Ieu Ini mah can naon kebonna ibu tuh. Aya belah itu. Geblek. Karena mah balik ka we nya. Oh. Kayak ka dieu ge kurang dikabaran ka itu dah. Oh, nya ke kabaran we nya. Urang Urang nomor HP-na teh. aya. Ante gampang deh urang ka itu dah. Oh, nya Gampang orang HP-na. balik nya. Ya, Bobi ya, nuhun ya. Duh, aing pusingnya balik merantau ke Melara lain kieu. Tapi aing geus kapala ngomong kasih okemnya. Yang ngala itu tuh kebon. Ah, kok aing bodoh teh ah, saeng dengan kebon sahabat ah. Coba yang penuh pola ka dia ah. Ya, ya. Oh, iya macam naon atuh mah bisa dipanen ya. Belah itu juga aya tuh pas nanti tuh. Nah, kurang tayang tadi tuh ah. Ieu teh kebon teh da anu aing teh lega nya ieu. Bara kali bara ya 6.000 hektar mah aya ieu teh kebon teh. Teh ku aing dikalkulasi heula ya hasilna kira-kira menang bangsa opaton sakotak opaton menang moalnya. Kira-kira ya. Opaton kali 4 juta. Aduh. Bisa aing dah neangan herang deh ya. Tapi no gawena ya. Mana no gawena ya kemana nya no gawena. Si Acil tuh Cil, kade si Acil, kade Cil. Kade Cil. Naon, Mbah? Tah, ieu kan abah teh kebon lega yeuh. Ieu teh arek diborongkeun ku abah teh yeuh nya. Cuman ieu teh nu gawe eueuh. Sia daek teh gawe. Atuh daek, Bah. Tah lamun daek yeuh, kira-kira ieu yeuh. Anggeus moal ieu saminggu ieu.
Kayak dah tunggu dah saminggu deui dah. Heeh. Nama saminggu deui ieu nya. Ieu hogo ku sia gawean. Rek diborongkeun yeuh ku Abah yeuh. Anu heueuh nu gawena. Terus Abah keur naon di dieu? Aing mah keur maraban lauk tah. Lauk aing. Mana balaukna wuhan ge? Ari eta sia tempo geura ka ditu sia. Mana? Mana, Bah? Tah geura. Eueuh ku sia tah. Ampun sia mah kita tempo kitu eta lauk. Tuh. Mana? Aduh, eta lauk tah. Mana sih? Tah. Sia tah. Tempo. Aram jadas. Bah, ieu beungeut urang atuh, Bah. Si Abah. Bah, tanggung jawab atuh. Ong korek nawaran Pan sia teu gawe. kadul. Meureun lauk tadi ku aing dilaleupeun eta. Da eueuh laukna, Bah. Pan bieu ku sia meureun eta tempo meureun tah. Pan sia kudu make mata batin eta mah. Ah. Sok Oh. wah, Abah mah. Saminggu deui. Oh, saminggu deui paling ge sia tungguan we dah. Saminggu deui mah. Pan sia bara urang atuh yeuh nu gawena. Kurang we. Sorangan. Heeh. Pedagang tuh sorangan sia. Saya ngadenge suara si Abah Ewok nya. Pokona gawean. Oh, itu tuh gening aya. Oh, itu ngaborongkeun kebon. Kebeneran aing ieu. Borongkeun kan kasih oke bieu ah. Tapi Abah Ewok saminggu deui jangka waktuna nya. Bingung aing kumaha nya. Ah, aing si oke biar jangka 2 poe lah paling lah. Cenah beres. Lumayan lah dapat merantau teman duit aing. Lumayan lah pokoknya mah. Sip lah. Enggak satu, Bah. Orang balik. Oh, itu kayak gitu mah. Orang jaga taki-aki. Ai, ilik gerak. Ya kira-kira no ieu encan sugan nya ieu mah ya. Ngora keneh da. Perasaan mah ngora ieu teh. Tuh, ieu aya keongan sagala deh pan pantesan atuh. Saruksak tatangkalan ieu. Coba keongan. Oh, encan ya mah. Nah. 60.000 hektar pan ieu tanah teh. Kebelah ditu ge. Lega keneh. Oh, lega keneh dah pokona mah. Ieu mah sarada kolot ya nu ieu mah ya. Tapi ciri aing leungit teh nya euy. Aya keneh cirina mah. Mun eueuh berarti teh nu nyabut ku batur tah. Iya lah nya nu bae wak teh nya. Tapi biasana sok aya cirian nu bae wak mah da. Biasana teh sok karantina harcai teh dina kaleng nu urut seprit teh pan pelit teh bae wak mah ka teh. Iya ka teh. Oh iya bener ya. Itu tuh ka teh cirinya tuh. Tah eta tah ieu. Ah ieu ka teh cirina ieu. Ah iya. Gede kebana ya lumayan ya. Istirahat lah sempat bayok. Sira ieu riet geus jangal ieu sira botak ieu kepanasan sih. Dieu keula ah. Topi ya. Saya bayok meureun. Lumayan yang kepanasan ah. Kayak baik ah. Abar lah istirahat lah dengan si Okem. Tapi ya. Aing di janggian si Bobi mah botak teh. Di kamari bisa poe lewat di janjian teh. Mana ku aing sampeurkeun apa aya di saung ya? Bekeun ku aing ah. Iya jelema teh di kamari aing dengan pagawean teh. Goblok ku aing teh. Tak, dengan saung. Oke, bisa tunannya itu kan ayah yang kerehes dengan istirahat. Jangan jadi ke hudang.
bisa udan. Ah, enggak sih naik sorangan sih. Gawe emang saya ka dieu buru nya aing. Naik. Urang naik gedung. Aduh, aing ngagurusak tadi ka itu tetan Mang Bobi aing. Aduh. Sedang ka mana deh, copot. Oh iya. Lah, aing. Aduh. Aing. Ngagurusak gara-gara itu tetan Mang Bobi aduh. Aing. Mang Bobi sih sare ah. Raga kurang. Mang Bobi, urang itu tetan Mang Bobi jadi raga kagawir urang. Atau mana mah orang keur sare di bangunan. Tuh diundangkeun si Om Bobi mah. Enon. Eta naik ke pagawean. Pohon kamari teh. Heeh. Tuh kebon mah di bawah itu tuh. Belah mana? Tadi gerak. Coba ayo. Ya itu tuh. Tuh tadi gerak ya. Ka dia ya. Haramat Bang Bobi sukses Nah, balik iya. perantau teh. Cicing ya. Oh, Ah, ieu yang cirian dia make mana? nya. Ya ta. Nah, eta ciri eta. Oh iya ciri Nah, na. ieu nya aing tacepkeun di dieu nya ya ta. Geblek. Ah, Bang Bobi sukses beunghar geblek ieu nah, kebon. mah di dieu tah. Aya ieu Kan. tanya, cirina tanya. Aya Bang Bobi. Nah, isukan gawean ya. Oh, ayo siapa? Orang kayak itu heula. Ka mana Bang Bobi? Ah, pokoknya we urusan orang teh Oh, tuh. balik merantau orang teh Oh. beungar neangan kebon di sajian tuh. Oh, kita urang digawean dah ya. Tungguan ya. Video ini disponsori oleh Kopi Hitam tak bermerek. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Subscribe dong, subscribe.